ilmu diberikan ke Allah Ta'ala. Salah dekat. Kemudian celupkan suku kacai, undang seluruh malaikat di laut. Wahai para malaikat yang mengatur ombak laut, wahai malaikat yang mengatur budah nuaya di laut, tolong datang ke dia. Maka seluruh malaikat bakal datang. Urang ngadoa diaminan ke para malaikat. Dan urang ulah yang nempok bisik hadir ke malaikat. Ngaminan malaikat. Setelah itu pres otak akan menjadi tenang. Kalau ngaji, ka gunung ngaji, kamana baik ngaji. Datang karanda benghar ngaji semua. Ayah gitu datang karanda benghar meragene. Ayah niat ngaji. Moal aya di batur ngaji karena randa. Jadi ayah hiji sahabat. Ini sahabat. Nah, mudah-mudahan sahabat ayah di dia. Amin. Kata sahabat kalakuanna nyopet. Nyopet. Terus datang ke Nabi Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Ada apa wahai bulan? Masih kena resep nyopet? Oh, ternyata mau hobi kuring. Nyopet itu udah menjadi kebiasaan saya itu ya Rasulullah. Terus tunjukkan kepada saya jalan untuk menuju ridho Allah, dekat dengan Allah. Tapi nyopet mah bisa ditinggalkan. Kita lamun ustaz di lembur aya jalma datang gitu tah. Maju ustaz jiwa ini tapi tuang nyopet. Coba tunjukkan jalan menuju Allah tapi kuring ada nyopet lain. Asalnya mau kerabul lagi. Siapa kita yang dengan Allah nyopet? Subhanallah. Kumajalan susul. Oh silakan. Ada nyopet silakan. Tapi saya pesan. Taroka al-haram. Man tarok al-haram wajada al-halal. Cuma segitu umur. Man tarok al-haram wajada al-halal. Awas, ingat. Man tarok al-haram dengan Rasul. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, wajada al-halal, maka dia akan menemukan sesuatu yang halal. Hafalkan, lenyapkan, asupkan ke otak, asupkan ke hati. Bukan hanya lewat mulut, tapi suara hati supaya bergetar membaca itu. Dihafalkan terus. Man tarokal haram wajadal halal. Barang siapa yang meninggalkan barang yang haram, wajadal halal, maka akan mendapatkan sesuatu yang halal. Terus man tarokal. Kenapa kita teh mulai jam 9 kerbak betul man tarokal haram. Iya ini segar bukan betul. Waktu nyopet kana haram. Waktu nyopet kana haram. Seret ingat. Asa nama ayat bibi tutu ayat 5 rangga anyar menghargai aing karek mangkat teh dapur mangkat teh dapur begitu mangkat teh dapur bener ada naon aya wah disiupan terus dibuka diacak-acak begitu ari kadahar ingat man tarokal haram wajada al-halal. Barang siapa yang meninggalkan haram, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang halal. Berarti nyopet haram. Tidak mak. Lapar akan saya tahan. Asup ke kamar. Begitu asup ke kamar, apa yang terjadi? Di out kamar. Nggak saya malahan. Nyopet tarik, nyopet duit itu emas. Jadi kan nyopet duit yang emas, berarti sandang yang menang lebih, lain menang nyopet. Nah, itu sahabat itu deh. Berarti sandang lain menang nyopet, menang lebih, menang duit menang nyopet. Begitu di awal emas, emas duit, bola. Begitu seret tarik dicopot, ingat man tarokal haram wajada al halal. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang halal.
kekeheula aing moal neruskeun heula walatak emas dianggap duit walatak penarian di mana sih jelema nu boga imana begitu asup ka kamar kena dekat sare tadi dekat deh itu nanya ke Ustaz muda ieu mah dekat mau di sana Masya Allah sare samping nyingsan nafsu ayat begitu nafsu geus deukeut ingat mantaro kalharo wajada al halal yang meninggalkan perkara haram berbuat zina haram aing mualah pasti bakal menang halal balik itu balik karena awewe na awewe ipah awewe solehan awewe baik tengah penting geplang-gepling daya suara buka kuping kiwal karsikna samping anu kadua jeung pingping lain hayang kencing jeung hayang ngesing tapi arek tahajud ya mulai obat marah yo dimantu oh iya penting dah buat ini dah buat ini terus Allah Akbar begitu kacai kaget pintu kamarnya geus buka kemudian emas duit banyak dihadap dihitung emas tahu tuh duit tahu tuh ke dapur aya urut tiuk sangu tapi sanguna dari dahar bingung si janda muda itu naon aya jelema tiuk sangu geus numpuk deungeunna tapi teu di dahar kemudian aya ngacak-ngacak di kamar kemudian ieu diacak-acak duitna emasna masih utuh ya Allah ya Rabb ada apa ini tapi kok saya merinding takut ya Rabb saya takut ya Rabb kasieuna kita jalmi eta nu tadi arek nyopet geus aya di masjid Madinah keur wiridan terus ya Latif terus ya nur wiridan isu-isu bayar dua datang eta awewe datang ke Rasul Assalamualaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam ada apa ya Tuhan ya Rasul hari ini saya dibingungkan dengan satu permasalahan bingung naon di dapur aya ngacak-ngacak sanggup jeung sajabana tapi geus dipiringan teu didahar ini yang saya bingung lamun arek nyopet kanaran teu didahar nu kadua kamar kabeh acak-acakan emas aut-autan duit acak-acakan dihitung duit yang emas aya kene utuh ternyata kamar kuring deh lawang muka kadang kuring tadi naonnya terus kumaha abdi sieun ya Rasulullah tolong jaga ya Rasulullah jeung Rasul Allah jaga usabab eta duit henteu dicopet teh berarti ya hafid Allah ngajaga usabab kadaharan teu didahar Allah geus ya hafid Allah ngajaga maneh teu ngaraokeun Allah ngajaga tapi lamun afdol mah kudu aya nu ngajaga secara fisik kudu kumaha ya Rasulullah kawin lamun kawin maneh pasti aya ngajaga santaikeun ka kuring pan kuring landa oh gampang eta jalmi copet teh ya Allah teu di jalemana ka dia aya ditewak geus sasieunan bae ditewak aing ditewak keur gitu teh ngomong Rasul pulang sini begitu datang ya Allah mudah-mudahan ulah wauheun ka api ulah wauheun tanya kunaon geter abdi masuk ke geter nu awewe teh ya Rasul sia ditanya utang jeung Rasul hayang kawin teh ya Rasul dipakeun kuring hayang kawin kan duit teh tahu kuring mah nyopet teh kawin hayang geus ya ulama omong kawin tak kaya karana anu bener ya Rasul kawin cerai kawin terjadilah pernikahan tukang nyopet jeung rangga muda gara-gara nyopet acak-acakan
kasihanan ayeuna anu tadina arek ngopet kawin mendapatkan sesuatu yang halal. Ini hadis man tarokal haram, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram wajada al halal, manehna kawin jeung randa peunghar halal rupakana, halal kana haramna, halal duitna wajada al halal. Dengan dalal winai nama kegituan deui wajada al halal. Geus berhubung boncengan kemana-mana, tahan aing moal boncengkeun engke ieu meunang nu halal, tahan aing moal naon engke ieu meunang nu halal. Apalkeun eta man tarokal haram wajada al halal. Ya Allah ya Rabb, kalau itu tukang copet baik ninggalkeun pahalaman, menang anu meunah atau bawa kuring ya Rabb, santri dapatkan bagiku yang halal dan thayyib, yang halal dan bahagia dunia akhirat. Itu antara halal wajada al untung aja kita ini naon aja niatnya naon baik niatnya lagi. Nah iya diambil dari sebuah hadis